Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng Pacepi dina pangajaran bahasa Sunda. Alhamdulillah dinten ayeuna urang parantos lebet kana lawungan katilu. Naon atuh bade diajar naon atuh dinten ayeuna? Insyaallah dinten ayeuna teh urang baris diajar mikawanoh nya babasan sareng paribasa Sunda. Jadi intina dinten ayeuna urang teh ngeuyeban pangaweruh atanapi memperkaya ilmu dina bahasa Sunda. Urang lajengkeun wae kana slide salajengnanya. Dinten ayeuna saleresna teu seueur materi nya. Urang mung diajar mikawanoh naon atuh bedana antawis babasan sareng paribasa, terus engke di akhir urang teh kedah nyerat sareng ngadamel kalimah eta hungkul. Nanging sateu acan urang ngerjakeun tugas anu dipaparin ku Pacepi, sok urang diajar heula babasan jeung paribasa teh anu kumaha atanapi naon atuh ieu teh. Nah, janten babasan jeung paribasa mangrupa ungkara atanapi ungkapan basa anu geus tetep digunakeun pikeun nepikeun maksud kalayan teu langsung. Jadi pikeun nepikeun maksud kalayan teu langsung. Jadi maknana tersirat gitu. Tapi bisa dipikanyaho ku jelema anu ngadengena kusabab ngahiji hirup babarengan dina alam budaya anu sarua. Jadi sok sanajan maknana tersirat dina kalimat atau dina kecap-kecap eta, jalmi anu ngadangukeun teh pasti uningaeun kusabab urang teh sami papada sabudaya nyaeta sasuku gitunya budayana sami nyaeta budaya Sunda. Urang lajengkeun wae kana slide salajengna. Nah, ieu dumasar tina anu parantos nalungtik atanapi meneliti gitunya babasan sareng paribasa ieu aya dina nanging dina basa Indonesia. Perbedaan antara babasan dan paribasa antara lain, babasan adalah ungkapan bahasa berbentuk kata atau frasa yang memiliki susunan tetap dan baku serta memiliki makna kias gitu. Upami paribasa mah naon cenah? Ungkapan berbentuk kalimat yang kata dan susunannya tetap serta memiliki makna yang jelas dan biasanya mengandung arti perbandingan atau perlambang kehidupan manusia. Nah, jadi ari babasan mah berarti berbentuk kata atau frasa, sedangkan paribasa mah berbentuk kalimat tangtosna wae upami numutkeun kana ieu pengertian teh berarti babasan paribasa mah langkung panjang gitunya. Nah, urang lajengkeun we kana slide salajengna supados urang paham kumaha bedana babasan sareng paribasa. Tah ieu contoh babasan sareng paribasa. Contoh babasan panjang leungeun. Mung aya dua katanya, panjang leungeun gitu. Artina nyaeta jalma anu sok puak paok atawa cukat cokot. Nah, ieu kias, maknana kias. Henteu artina panjang leungeun yen eta jalma teh leungeunna panjang henteu, tapi maksudna teh naon? Manehna teh sok resep cukat cokot barang batur gitu. Tah ieu teh babasan. Seueur nya babasan teh ke urang pilari deui. Teras di dieu aya contoh paribasa kawas kuda lepas ti gedogan gitu. Seperti kuda yang lepas dari kandang gitu nya. Artina teh nyaeta ngarasa bebas gitu. Artina makna tina ieu paribasa teh ngarasa bebas. Tah kitu panginten salintas wae ge urang teh parantos ieu nya tiasa ngabandingkeun antawis babasan sareng paribasa. Ayeuna urang lajengkeun ka slide salajengna. Contona ngalarapkeun babasan atanapi paribasa dina kalimah. Tah kan kayak orang kadang ngadamel kalimahnya ngagunakeun babasan atanapi paribasa tah kumaha. Nah, ieu aya contona heula tah upami parantos dicontohan tangtos aranjeun ge tiasa ngadamel kalimah ieu
ngalarapkeun babasan sareng paribasa dina kalimah. Nu kahiji, Joni mah mata loba anu teu mikaresep teh kusabab panjang leungeun. Tah, panjang leungeun di dieu mengandung arti kitunya ngandung harti yen Joni teh naon sok resep cuka cokot barang batur gitu. Henteu kudu dijelaskeun deui Joni mah mata loba anu teu mikaresep teh kusabab resep cuka cokot barang batur kudu panjang-panjang deui sok we sebatkeun babasan eta panjang leungeun tah jalmi nu ngadangukeun teh pasti uningaeun hartina teh oh da Joni mah berarti sok resep cuka cokot gitu. Salajengna kumaha ngalarapkeun paribasa dina kalimah di dieu aya contona teh paribasa nu tadi kawas kuda leupas ti gedogan anu ngandung makna naon sanes kuda lepas tina kandangnya maksudna teh naon tadi teh bebas ngarasa bebas aturan gitu dilanggar gitunya maksudna mah eta maknana teh tah ieu ngalarapkeun teh sok sanajan urang diajar di imah tetep kudu sumanget getol diajar ulah kawas kuda lepas ti gedogan anu ngandung harti naon urang teh sok sanajan cicing di imah belajar di imah gitu tetep waktuna diajar kedah diajar waktuna ngerjakeun tugas kedah ngerjakeun tugas tah tugas teh kedah dikumpulkeun ulah pedah di imah gitunya pedah di imah urang teh antepkeun we aya tugas diantepkeun tara ngumpulkeun kamana we gitu amang tah eta teh ulah jadi panjang leungeun sareng kawas kuda leupas ti gedogan teh eta teh aya makna nu tadi parantos dijelaskeun. Urang lajengkeun ka slide anu pamungkas atanapi slide anu terakhir. Di dieu aya 5 nya, aya 5 naonnya campuran si ieu mah babasan sareng paribasa anu kahiji legok tapak genteng kadek. Anu hartina loba pangalaman. Nu kadua gede hulu. Nu artina punten ya nu gede hulu teh artina sombong tadi ta acan ka editnya gede hulu teh artina sombong adigung ya uninga anu adigung atanapi sombong ya jadi gede hulu di dia teh bukan huluna gede bukan tapi maksudna sombong ya. Nu katilu adat kakurung ku iga anu maksudna teh adat teh hese digantina ke rumah goreng adatna tapi manehna teh nih hese di wartosan hese di papagahan hese kitu keneh tah eta teh maksudna tina paribasa adat kakurung ku iga. Jadi ari paribasa mah mengibaratkan gitunya upami misalnya babasan mah makna na teh kata kiasan gitu. Urang lajengkeun ka nu kaopat cara gaang katincak anu ngandung harti anu tadina rame kacida ayeuna mah jempling pisan. Nah, anu tadina rame misalnya teh siga aranjeun upami di kelas kan sok rame aya we guruna langsung repeh gitu kan ya. Cara gaang katincak anu asalna rame pas aya guruna jadi repeh teh aya anu nyarios jadi jempling pisan gitu tah. Anu kalima bodo alewoh eta babasan bodo alewoh nu ngandung harti lamun teu nyaho kudu daek tatanya. Tah ieu kalima campuran babasan sareng paribasa teh mangga diserat dina buku tulis bahasa Sunda. Tah salajengna damel kalimah sakumaha conto nu aya di dieu. Tah sakumaha conto nu aya di dieu kieu nya. Tangke hasilna dipotokeun dikintun kana KI 4 e-learning kelas online bahasa Sunda. Sakali deui punten dinu nomor kadua anu gede hulu sanes artina ieu tadi teh acan ka edit. Jadi gede hulu teh artina sombong, adigung. Kitu nya tugas nama da mung nyerat teras ngadamel kalimah ngagunakeun ngalarapkeun bahasa babasan sareng paribasa anu aya di slide ieu. Hatur nuhun parantos tiasa nyakseni nya mugia sarena tiasa langkung sumanget teh dina diajarna oge ulah lali ngumpulkeun tugasna ka e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.